nya ari perkara nu dipencit dipaehan ku Gusti Allah haram cek manehanana teh ari anu dipencit ku aranjeun sararea halal. Ieu hujahna jalma-jalma musyrikin. Mematak jalma musyrikin mah bangke teh anu maot tanpa disembelih kalayan make jenengan Allah keur manehanana mah halal. Pokna teh anu dipencit ku Gusti Allah leuwih alus tibatan dipencit ku urang sararea. Sebab kadeh jalma musyrikin teh sanes teu percaya ka Gusti Allah, percaya ayana Gusti Allah. Ngan maranehanana ngamusyrikeun percaya ka Gusti Allah jeung percaya ka salian ti Gusti. Jalma-jalma musyrikin baheula di zaman kemana jahiliyah lain teu percaya ka Gusti Allah tapi percaya na ka Gusti Allah dibarengkeun jeung percaya kana sesembahan manehna. Mumatak dina waktu harita sesembahan manehna teh dituna dina luhureun Ka'bah. Patekong anon teh puja lata jeung mana teh dituna dina luhureun Ka'bah. Ngajeng dina luhureun Ka'bah.